Kanca mitra sadaya, mojang jejak anu garagah, akang teteh tu saleh, mah bapak nu waluya. Ini akini jalan rezeki pamanjang miswa kauningan kan. Aya salah sawios pupuhu atau nanti tokoh anu ngokolakeun ieu kantor. Di antawisna upami dina bahasa struktur pemerintahan disebutna kepala dinas. Inyana minangka ais pangampi pupuhu di dinas lingkungan hidup atau nanti kepala dinas lingkungan hidup. Hai ulang kepang. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya dua di mana wae aya nu jauh di puluhan alun pedesaan anu kepraganan di lembur matu Banjar Karang Pamedan. Pangan deui. Ngawas kawangko ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampe. Tadi aduh luar biasa kanca mitra sadaya tepang sareng Pak Haji saya Budi. Kanca mitra sadaya doraban jauh di pelemuran anggang di padesaan anu dubuk tetep ranganak dalam matuh Banjar Karang Pamidangan. Ieu tos aya di ruangan kantor pupuhu anu ngokolakeun urusan lingkungan. Ditambahan runtah teh sampah. Jika gorengnya bahasa urang runtah padahal sampah teh teu sadayana. Goreng tangtos aya sampah nu tiasa didaur ulang sanes kanten. Kumaha ngeunaan hal eta di payeuna mah parantos aya pupuhu nu ngatur laku nu merosia lampah dina ngokolakeun urusan lingkungan oge persampahan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun kaca mitra sadaya ieu Bapak Haji Usepudin. Ieu salah sawios sebatna upamina struktur pemerintahan mah kepala dinas. Jadi pejabat eselon 2 karesan basicna gaduh 3 gelar sarjana. Nu hiji Dr. Andes, nu hiji ST, nu hiji MS. Urang coba ditanya. 3 gelar eta teh bidang naon wae, Pak? Upami teknik mah ST-nya, sarjana teknik. Dr. Andes Dr. Nas bidang administrasi. administrasi negara, MSI Bidang kebijakan publik. kebijakan publik. Ieu pamita lepat dinas nu kasabaraha, Bapak? Jangan jabat teh kan kantos di PUPR, kantos di sababaraha dinas ada acana. Ieu teh dinas anu di carikan ku pribadi anu kaopat. Nu kaopat berarti tos sabaraha puluh tahun nya ngeuyeuk daya ngolah nagara teh. Ieu daya ngolah negara teh kirang langkung ayeuna teh tos 33 tahun. 33 tahun. 34 tahun ka dina bulan. Aduh, saumuran jeung Abi. Pak, di antara opat posisi jabatan nu tadi menurut Bapak nu paling kajiwaan Bapak di mana? Satadina kan simpuring teh basic anu permulaanna kan ke bidang KPU bidang pekerjaan umum. Pekerjaan umum. Bahasa nama dimulai diangkat dugi ka kepala dinas teh dina bidang PU. Jadi geus menyatu jeung pagawe. Jeung situasi anu keras. Anu papanasan, anu banjir, anu sifat ini materialna ge material anu keras. Etanya nu Dari anggapna teh asa teh rek eta we sampai akhir teh. Ujug-ujug we kana lingkungan. Lingkungannya. Yang nu satadina mah aduh urusan lingkungan urang teh kudu aitos dirandapan mah geuning. Teu aya bentenna nya. Teu aya bentenna. Ngameureun Kumaha ngolah mah. Jadi balik di kana ngolah. ngolah nah jadi urang teh entong ayeuna prasangka wah lingkungan mah Kieu, berat kieu. ngurus sampah ngurus nu bau ngurus pagawe anu tadi teh sok bahasana mah ya dijarauhan da sampah aya tos dijalani mah alhamdulillah nih mah Naon wae program nu aya dikapawinkeun di dinas lingkungan teh? kan anu pokokna mah istilahna teh ngamumule Lingkungan. eta lingkungan ti mengenai ayeuna pohon-pohonan Kudu rindang deui. tinu ayeuna udara Kudu sehat deui. air meureun Kudu jernih deui. kitu jangan Termasuk tempat pembuangan akhir. ayeuna sampah anu pokokna sampah teh tadi anu orang
bisa menimbulkan sakit udur anu bisa menimbulkan senang lamun kumaha cara ngolahna sakit meureun lamun ngalola sampah teh salah lamun senang mah jika bisa jadi piartoseun Kanca mitra sadaya luar biasa. Memang abidangan pisan Pak Haji. Patali tadi ungkapan bieu da dina ngawaos mah ngaos teh ngalangkong ngabas wartosna atos lampah ka tukang dibawa ka hareup jadi pi. Non jadi cerminan oge, jadi pieunteunan oge sareana dibahas. Tadi aya patali jeung perbuatan. Biasana jalema mah nu alusna nu kaciri anu nya teh gitu. Kadang-kadang nu gorengna anu menonjolna mah nu alusna mah sok dipapohok. Tadi nama bahasa Sunda, di nama bahasan Sunda, bahasa Sunda warisan sepuh kapungkur sok aya ungkapan antara nabi bahasan udina teh kieu. Leutik ringkang gede bugang. Nah, leutik ringkang gede bugang upami di kira-kira numutkeun Pak Haji maknana kumaha tau di lapangan ngalarapkeun bahasana teh. Di bugang deh. Intina anu mengenai kebaikan, kesuksesan sok teu katingali nyumput gitu cara dicaritakeun cara jadi naon bewara kasalahan mah jadi gede bugang wah bau luar biasa kan jadi bahasa nama katiga satahun lantis ku hujan sapoe tah eta kan mitra sadia jadi kadang ari jalema mah nya non leutik ringkang gede bugang ari raga mah leutik ngan jiwana gede jalema mah sok ini ti imahna ngilas teu kaciri begitu jeblot di jalan aya musibah bugang rame pan nepi ka diumumkeun di toa masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun tak kitu eta dari maksud leutik ringkang gede bugang hiji deui sok aya babasan kieu si eta mah nyarindung kagelung kumaha eta ai di nur kahirupan mah kudu gaduh pamadegah lamun urang selaku lalaki jiwa kalalakian kudu muncul ulah ieu mah aya dina kelek ayeuna seorang ibu seorang istri majikan memang istri mah kudu diagung-agung dina lain aya di hal kebijakan dina kepemimpinan mah kudu nemungkeun termasuk dina rohakana milarian dunya kewajiban jadi lamun bahasa agama mah naon kewajiban selaku suami jeung kewajiban selaku istri kudu jelas posisina teh jadi boga integritas boga kewenangan boga kekawasaan nah ulah sabalikna jadi kayak itu munculkeun ngaindikasikeun lamun teh tabeat dinu keseharian. Kanca mitra sadaya, can duwe ka dieu heula, urang teu deun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun hanca babasan anu ayeuna. Dina episode anu liana bakal tepang deui masih ngawaos ngawangkong ngabahas wartos nu atos. Hatur nuhun Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi